Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi, baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah, urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang-urang Sunda mika cinta mika resep kana acara carita simkuring. Mang Dedi ngaturkeun nuhun wilujeng ditepang dangukeun deui sareng carita jakarana nu ayeuna bagian anu ka-82. Sakumaha nu katos disungsi dina hanca nu katunda bagian anu ka-81. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsana medarkeun kaayaan beurang di sisi wahangan pisan, khususna atuh harita si Asdur jeung si Dodeng ulah asal upload kadatangan baturna nyatana si Keling jeung si Dodeng. Gitu nya. Kumaha atuh harita lajengan deui carita langkung pausna mamangga urang sasami Bandungan ku sadayana. Kada hilap like, subscribe, komen jeung loncengna toel nya. Atuh nuhun lo umaurupi perhatosanana. Mangsa alam hadita teh beuki beurang bae. Cai wahangan ngaguru hawar-hawar. Breh atuh aya 4 jalma anu keur narangtung lalaki wungkul. Horeng si mana horeng si Keling, si Dodeng, si Asdur jeung si Oden. Harita teh keur ngariung we sabab si Dodeng harita menang cilaka dina mangsa gelut cenah jeung Nyi Arum. Pok atuh harita si Keling sok atulah Dur dongengkeun aku mah tah mimitina ngarah dewek duaan jadi ngarti jeung nyaho kanu geus kajadian. channel asli dongeng Sok Dur boro lah ku dewek urang dongengkeun ari si laing harayang nyaho mah nya matang nitah ge aing hayang nyaho. Barabat atuh harita si Asdur ngadongengkeun deui kajadian anu tadi kaalaman ku maranehna. Duaan basa panggih jeung Nyi Arum teh malahan mah terus aya kajadian terus tarung bebeakan ragut nu antukna si Dodeng kudu daek teu daek ngalaman tatu lantaran tikus ruk kana batu. Kitu dongeng nama euy. Matak heran jeung matak wirang dewek mah. Nah kumaha gitu, lain kumaha gitu. Dewek oge teh nyangka bet bisa eleh gelut ku pantar awewe aing teu ngarti yeuh. Ceuk si Asdur harita mungkas omonganana. Malahan mah barijeng terus nyembrakeun kaheran. Ari si Dodeng atuh harita jeung si Oded atuh jeung si Keling anu keur ngabarandungan. Puguh we atuh meuni garogodeg. Sarua atuh ngarasa heran. Da ari si Asdur jeung si Dodeng kudu eleh gitu-gitu bae mah bet asa mustahil atuh. Da maranehna oge atuh apal kenapa nggak bisa
anu jadi batur-baturna. Keur kitu pok si Oded harita. Oh, jadi kitunya nu kajadian teh nya. Tapi lamun cek pamikir dewek asa geus pasti ye kana kituna teh. Naon sababna sia ngomong kitu? Sabab kieu euy. Apaan cek si Abah oge Nyi Arum dibawa ku salah seorang jalma nu jadi musuh satru bubuyutanana. Nun teu salah mah ngaranna teh Dirga. Ngadenge kitu si Kling pok harita. Alah nya. Bener pisan Oded. Jeung jigana masih si Arum teh dilatih ilmu silatna teh tak ngaran Dirja eta. Lagening kabuktianana ayeuna mah pangabecusna leuwih maju tibatan ti heula-heula. Malah make jeung bisa ngarubukeun si Asdur jeung si Dodeng sagarupa. So, jadi ti mimiti ayeuna urang kudu hati-hati jeung waspada lamun pareng panggih kade. Bisi panggih deui. Urang ulah nganggap hampang ulah kena-kena manehna awewe. Bisi matak goreng akibatna euy. Bener teling. Ngomong mah menidaria kitu teh bari jeung ruh. Atuh euy, kudu bener atuh. Kenah urang mah ulah nganggap hampang we kanu jadi musuh. Tah bener kitu. Sok sanajan ukur pantar awewe oge terus ayeuna arek kumaha atuh siling? Arek kemana? Sedeng kemana ari Nyi Arum di inditna euy? Si Oded harita melong ka si Asdur. Bari jeung nanyakeun ngeunaan Nyi Arum anu geus indi teuing ka manalosna da teu kanyahoan cenah. Ngadenge kitu pok si Asdur harita. Sidik naon sia? Nya. Sidik kurang oge teu nyaho Nyi Arum indit ka mana euy. Da pugu tadi teh kawer. Nampo si Dodeng tarangna diadukeun jeung batu. Boro-borot ku getih. Jadi we teu kapalire nya. Jigana terus indit kaleos meureuntah si awewe teh. Sabab dina waktu kuring inget deui ka Nyi Arum. Nyi Arum geus eueuh manten teuing ka mana? Lamun geus pugu Nyi Arum eueuh makeun bae lah heulanan. Dangke deui paluruh deui urang padurung ke ka hareupna, tapi aya urang rek terus kumaha ye. Da piraku arek ngajedog ngadon ngajedog di dieu nepikeun ka peuting. Mending oge ayeuna mah ieu urang teruskeun dia lampahan walah. Bener teu Dur? Sok pikir ku si laing. Cek si Oded bari jeung neuteup ka si Asdur. Pok si Asdur harita. Ari kuring mah hayu we ka mana-mana ge tapi kumaha ieu si Dodeng ye? Nah geus kuateun lamun kudu leumpang. Cek si Asdur harita ret-nareret ka si Dodeng anu tadi jempe bae. Tapi pilun ngomong. Da pugu tarangna masih keneh karasa nyeri cenah nyanyautan. Pok atuh si Kling harita. Wah, nya jigana mah kuateun atuh leumpang mah pasti kuat lah. Sababan ari leumpang mah da ku suku lain ku tarang. Cek si Kling ngomongna bari jeung nyarenge. Bari jeung neuteup ka si Dodeng anu keur kucap keceup juga nu cacingeun. Sia masuk itu Keling sia kain. Sok sanajan leumpang ku cokor oge goblok. Ari tarang karasani jeung hulu lieur mah sia nya keukeul we atuh dewek mah bisa leumpang. Aduh nyanyautan aduh. Si Dodeng harita ngawalun bari jeung ditungtungan ku Humargung. Aduh nyatos atuh rek kumaha ieu. Sabab kuring jeung si Oded kudu neruskeun di lampahan pikeun maluruh Nyi Arum jeung musuhna si Abah. Pan tugas maraneh mah nyangan Nyi Mayang lain. Nah make panggih jeung Arum atuh. Memang bener tugas kuring mah jeung si Dodeng teh nyangan Nyi Mayang. Tapi pancan kapanggih Nyi Mayang main oge. Kumaha atuh lamun urang babarengan atuh opatan. Dasar wakene atuh Nyi Mayang jeung Nyi Arum teh
Ulu detiangan dua anak oge lain. Nya ayolah, ayo. Kurang babarengan ya nama tuh. Cek si Keling manehna satuju kana usulan si Asdur anu ngajak sangkan babarengan. Kumaha ari maneh satuju lamun kitu? Dadeng. Ya. Tenanya onai kuring mah hayu we. Tapi kumaha? Ieu karunya we kanu cilaka tuh. Nah, hei. Dodeng. Hei. Kumaha sia kuat lamun lempang ayeuna yeuh. Si Oden nanya bari jeung ngarelet ka si Dodeng. Pok si Dodeng harita nyalah. Ayo atuh kuat aya urang maksakeun we lah. Tapi lempangna tong gancang teuing nya. Sing karunya sia kabeh kadewek atuh. Lah urang lalaunan we. Asal ngeureuyeuh laun oge nya. Sabab ieu waktu geus rek maju ka sore deui. Urang kudu menang tempat pikeun reureuh atuh. Nya sanggeus kitu mah jung sararea narangtung. Terus ngeureuyeuh laleumpang deui ninggalkeun sisi wahangan. Anu caina ngaguridag kahilir eueuh pisan reureuhna. Banglu salampahanana si Asdur jeung batur-baturna insyaallah teh kahareup kasampeur deui. Ayeuna urang malikandi ka tukang, urang kocapkeun kaayaan Nyimayang anu geus jauh ninggalkeun lembur pasir layung. Lemburna juragan Jayarana teh. Kasubri para wargi Nyimayang papisah jeung Jakarana sarta ayeuna jadi nyaho kana riwayat hirupna anu geuning tetela indung bapana teh dibinasa Ubadrowi anu jadi bapana. Nyimayang harita teh keur leumpang sosoranganan mapai-mapai jala satapak tapi teuing rek ngajugjug ka mana. Jiga na atuh padu ngalengkah we nuturkeun indung suku mapai-mapai bapana lengkah puguh teu puguh anu dituju. Da puguh leumpangna bari jeung malaweung perbawa ning hate anu loba kasusah. Rasaan jadi tagiwur henteu tentrem loba pisan kemelang jeung loba kahariwang. Komo lamun segeras inget ka Jakarana. Salah saurang tangtungan jajaka anu depikat cinta ku manehna anu tangtu ayeuna mah meureun bakal jauh jeung anggang kana laksana. Nyimayang ngarasa sedih, pikir bingung hatena langsa nyeri peurih sagala harapan jeung cita-citana ayeuna geus sirna. Naon sababna sirna lantaran kalakuan jahat anu jadi bapana. Nya kudu kumaha atuh ari aing geus kieu. Ya Allah Gusti anu agung. Nah nasib abdi teh atuh make jeung kudu ngalaman kieu. Kitu cegeureun teh si hati Nyimayang. Dina mangsa harita berjeng terus we lumampah. Lamun kieu bae matak bingung pipikiran, matak boga dalampahan. Lamun segindung aing aya keneh di alam dunya. Tangtu moal kieu-kieu teuing meureun. Da geus pasti bakal jadi tempat pikeun aing nyalindung. Jeung jadi tempat pamuntangan. Tapi hanya kal indung aing teh geus eueuh di kieuna. Ambu, ieu abdi tulungan ambu. Nyimayang rumampah bari jeung gagerenengan sorangan. Samalah make jeung terus sasambat kalau jadi indungna anu memang geus lila tilar dunya. Saking ku anteng-anteng ngalamun Nyimayang geus teu make teu malire kana kaayaan. Malah sakalieun pangijeng jelema sejen oge anu pareng papaliwat oge teu ngaliuk-liuk acan terus ngadudud bari jeung tumungkul nuturkeun lengkahna suku. Sanggeus limpang anu cukup jauh
Nyimayang jog anjog kahji petempatan reg atu eureun ngalengkahkeunana teh eureun didinya. Terus sarat heret heula nitenan eta tempat anu memang asa-asa apal. Geuning aing teh beut geus aya di dieu. Asa teu karasa leumpang teh. Jeung lamun teu salah aing teh geus aya di sisi lemur Sindang Sari. Cek Nyimayang ngagereneng sorangan. Bari jeung terus surat teret nitenan eta tempat. Nya, memang bener ieu mah lemur Sindang Sari. Tapi nah aing make jeung terus ka dieu deh. Apan aing teh balik ka Tegal honye. Jigana aing teh geus linglung ayeuna mah yeuh. Tapi tenang naon lah. Mumpung ayeuna ka dieu mending oge urang sakalian nepungan Syabah. Suga jeung seguan we atuh. Ayeuna mah bapa aing teh geus eling teu gelo teuing. Ceuk Nyimayang ka bapa teh kuatuan kitu sabab teu parok jeung batur cenah kalakuan jadi kolot teh. Nya sanggeus boga pikiran kitu mah Nyimayang neruskeun deui hanca limpangna. Terus asup ka lembur Sindang Sari maksudna mah harek nepungan anu jadi bapana cenah Ki Badrowi teh. Nu ayeuna nyicingan imah Pakuwu. Kaparengan harita teh wanci pasosore. Tongeret mah tongeret memang kita digeus ngageret di sarada. Sedengkeun kaayaan di jero lembur kabilang tiiseun teu tiiseun teu haneuteun. Teu haneuteun jiga baheula. Dapug ti saprak bapakna atuh kumawasa didinya, urang lembur teh jarang aya anu arulin di luar imah. Paling oge ngan ukur barudak leutik anu sok arulin teh eta oge taralila da sok terus deguroan ku kolot-kolotna. Kayaan lemur Sindang Sari teh lah mun titiiseun kieu. Jiga anu eueuh pangneusina. Kawasna mah maranehna teh sieuneun meureun ku si Abah. Itu cek Nyimayang. Bari terus atuh harita jongjon leumpang kebat ngajugjug ka imah Pakuwu anu kiwari dicicingan ku bapana. Nya teu sabaraha halila oge harita geus anjog kanu dituju sarta terus asup ka pekarangan imah. Bereh ditepas ka tempo aya salah saurang lalaki kolot anu awakna jangkung gede beungeutna bosongot. Ai sirahna botak meuni herang. Anu keur dieu ke ngabaheuhai bari jeung nyakelan padudan. Ari panona anu bolotot mencrong beureum teh kaburuan mencrongna teh. Nya barang kadinya katempo rentang-rentang anu datang atuh puguh we meunikeun kacuringhak. Malahan bajeun terus cengkat dina diukna. Ai bejiga-jiga si Mayang anyak aing nu ka dieu teh tuh heueuh. Nya teh salah deuleu kitu aing. Cek eta jalma horeng si mana horeng Bah Badrowi. Merikeun ka harita berjeng gigisik kana panonna. Malah kituna atuh bari jeung terus panon melong ka jalan. Anu anyar datang bari jeung disidik-sidik anu memang teu salah. Eta teh Nyimayang nu jadi anakna nu geus lila teu panggih. Sanggeus sawatara waktu serog atuh Nyimayang nepi ka hareupeun imah. Ret panonna kebak nu jadi bapa, tapi teu ngomong. Kalakah terus geblus asup patepas gek diuk dina kursi hareupeun bapana. Nu harita keur colohok we lantaran ngarasa heran. Nyai Mayang ieu teh. Nyaha hijab eta teh? Bah Badrowi nanya kanu jadi anakna. Nu harita keur diuk hareupeunana. Bari jeung tumungkul ngadenge bapana nanya kitu Nyimayang teu ngawalon. Tapi ngan ukur ngareret dee terus neuteuk pada beungeut nu jadi bapana. Nyai Mayang, nya di mana bae atuh hijab teh? Ari panggih jeung kolot cecik atuh kudu boga kasobanan. Lain kalaka terus asup ngadudud ka imah teh teu make uluk sayam. Ditanya teu nemayan. Bet asaku kabina-bina teuing boga anyak teh. Tinggal hargaan kanu jadi kolot maneh mah. Bah Badrowi ngomong rada leuleuy. Sok sanajan dina jero hatena mah ngarasa keheul ku paripolah nu jadi anakna. Tapi harita mah diajar nyabar-nyabar maneh we.
Ngadenge kitu pok Nyimayang harita. Jadi apa hayang dihargaan ku anaknya? Jeung abah teh hayang boga anak anu nyaho kana kasopanan. Tapi hanya ka abah. Abdi mah teu bisa kitu. Sabab tidak letik oge ku abah teh teu pernah diajarkeun kasopanan jeung teu pernah di pepecahan kudu bisa ngahargaan. Izin atuh. Abdi mah sakabehna oge teh nyaho kana bahasa anu sarupa kitu. Ulah asal upload. Lantaran abdi inget pisan, sagala anu diajarkeun ku abah saeutik oge teu pernah pokoknya tak kudu bisa gelut, pinter maling, ngagarong, babadog jeung rampog. Malah maehan batur oge menang ku abah mah. Tah kitu maknya abah poho deui. Nyimayang ngomong menit tatag bangun anu eueuh kasieun ku bapa. Ari Bah Wadrowi barang ngadenge omongan di anakna kitu puguh we. Muni buria buncelik panonna teh da puguh ngarasa kaget. Nah anakna betuani ngomong kitu ka manehna, "Mayang, jempres ya. Nya ari mane unga panggih jeung aing teh. Boleh hayang ngajak ribut teh sia. Nya hayang dikumahakeun sia teh. Jawab." Channel Bersegara. Bah Wadrowi ngomongna berjeng malotot ka Nyimayang. Samalah katempo awak no gemne ngagibri ngagidir. Bakatku ambek merengan ditahan. Nampo bapana ambek. Nyimayang harita cep jempet ngomong. Terus luk tungkul bari jeung murageun cipanon. "Mayang, nyaku naon ai maneh? Kakolot jeung macang hul teuing bedegong beakeun karep. Ngayawan Banggawara hade goreng sia aing teh bapa maneh sia deuleu." Kitu cek Bah Wadrowi. Bari jeung neuteub seukeut kanu jadi anakna. Menang padanya kitu ku ti bapana berbay atuh cimatana kaluar meuli ngurubut mapai kana dua pipina. Tapi terus cengkat sarta neuteub kanu jadi bapana. Bah, teu kudu nanyakeun abdi kunaon. Sabab apan abah oge tangtu geus nyaho kana kajawaban. Abah abdi teh sedih bah. Seru harita Nyimayang ciri kareupeun jadi bapana. Nempok itu Bah Wadrowi jadi ngahulang. Hatena jadi bingung ari sabab kakara ayeuna nempo nu jadi anak nempikeun kaceurik. Lantaran da salila nama Nyimayang mah tara kitu. "Mayang, cik sok atuh ngomong. Nyaku naon? Kumaha kahayang nyai ge? Ha?" Bah, hayu bah urang ini. Urang tinggalkeun ieu tempat tong hayang ngarugikeun bae batur. Abah geus babalik mikir geus cukup segala kajahatan anu ku abah dilakukeun. Yuk bah, urang balik ka tempat urang anu baheula. Tempat anu jadi ketinggal si ambu. Abdi janji arek ngagugu kuna sagala kahayang abah, tapi syaratna ngan sarupa. Abdi hayang nempo abah tobat. Tobatan nasuha taubatan anu sanyana bah. Nyimayang ngomongna sarta dari pisan di Bandungan ku Bah Wadrowi anu katempona dadana reng hapranyuk nahan amarah lantaran asa dipepatahan kudu jadi anak. Waduh Mayang, kacida pisan ari sia eta mah sia teh kakolot menika wani kitu mamatahan ngojai kamari sia wawelak. Menigas juga ajangan we sia dirasa aja. Camureun pedasok babarengan jeung si Jakarana sia. Sia. Jadi sia teh kababawa tah. King aing hayang nyaho, nyaha maneh bogo ka si Jakarana teh. Hah? Sia babaing oge nyaho sia lah.
Sarta geus menang laporan ti anak buah aing. Lamun sia sok babarengan wae jeung si eta sarta sok aya di pihakna. Cik jawab si anu bergejeug. Bogoh sia ka Jakarana babenyit ucut burung. Ngadenge omongan bapana kitu. Nyimayang meningah ulang sabab cek pikirna nah make jeung terus kudu mamawa ka Jakarana anu jelas-jelas eueuh sangkut pautna jeung anu keur diomongkeun tadi. Mayang, dengekeun sia. Kunaon sia kalah ngahuleng? Geura jawab sia padanya aing nu bieu. Sabab aing hayang nyaho. Hah? Abah, ya kunaon mah jeung terus kudu nanya nu kitu patut atuh. Wah, sia teu dulu ngomong sia cucunguk. Sok-sok jawab padanya ti aing. Abah, abdi teu bogoh ka jajakan nu ngaran Jakarana. Nya oge sok babarengan, tapi eta mah da ngan saukur babarengan, ya babarengan teh babarengan hungkul. Ngangap bolone sia ka aing teh. Nyimayang saenyana mah ngabohong lantaran teu wani adu kudu terus terang mah. Sok sanajan heueuh dina hate mah Nyimayang teh kacida pisan miharap ka Jakarana. Tapi da ayeuna mah geus tangtu pamohalan bisa laksana. Cakakak atuh Bah Wadrowi harita. Jadi mane mah teu bogoh nya ka eta wawayak teh nya. Alus kitu mah. Maneh ka dieu ulah bogoh ka si eta nya. Nang sababna Mbah? Nong nanya sia sabab si Jakaranya mah musuh satu bubuyutan aing. Manehna murid si Dirga. Anu tangtu teu pandas pikeun ngulampreng di alam dunia kudu dipodaran ku aing. Mbah, geus lah teu kudu ngomongkeun jamalian. Ayeuna mah cik sok atuh tinggal jawab. Ngajak abdi anu tadi. Duh nya ai sia meuni kukeukeuh saja Mayang. Sok geura dengekeun si atuh. Abah rek ngagugu kana naon rupa kahayang maneh nyai. Yuk urang tinggalkeun ieu mur. Sarta Abah janji arek tobat. Moal nyieun deui laku lampah anu teu pikaresep ku hideuk. Tapi kumaha Bah? Abah daek ngagugu kana kahayang abdi atawa? Nya tangtu Abah daek ngagugu kana kahayang nyai. Tapi engke lamun sakabeh pamaksudan Abah geus laksana. Abah? Nah naon atuh nu jadi pamaksudan Abah teh nu sabenerna? Yuh dengekeun nyai anak Abah. Nu kahiji sameme Abah tobat hayang bisa modaran heula si Jakarana jeung si Dirga. Nah maka dipodaran Sabab musuh satru bubuyutan Abah teh deuleu. Anu kadua, Abah hayang laksana kawin ka anak si Kuwu nu katelah arum rengganis. Ari anu katilu hayang nyempo Nyai Laki Rabi jeung si Jupri murid Abah anu kahiji. Nupang lilana di ongko sarta geus satya loba babakti ka Abah. Ari anu kaopat Abah tetep hayang kumawasa di lemur sarta hayang dihargaan ku bararea siga si Kuwu ening nu sanyanya. Tah ngan ukur sakitu kahayang Abah teh. Tah lamun kabeh eta laksana heug lah Abah rek tobat rek babalik pikir rek nurut kana nu naon rupa nu pigahayang ku Nyai anaking. Ngadenge kakecapan bapana kitu peledag kana ceulih Nyimayang asa aya sora gelap anu nyamber. Meni tarik pating celengeng matak lieur kana sirah jeung matak panas kana hate. Nyimayang menyeru mahu narik napas panjang. Dadana karasa meni eungap jiga-jiga nu ditindihan ku batu segede leuit. Keur sajong-jongan mah Nyimayang teh teu bisa ngomong. Jiga anu beak piomongkeun. Banget heran ku kalakuan nu jadi bapana. Anu
tetela geningan geus teu aya harapan kana bisa robah. Bayang geus ya, teu kudu loba itu, teu kudu loba carita ieu jig ka ditu geura indit. Bah Badrowi jika ngusir kanu jadi anakna. Abah, nyana abah teh boga tekad anu sarupa kitu. Geus teu kudu ditanya deui. Apa teh oge sebenarnya mah geus dijelaskeun ka manye. Mending oge jig ya, init, geura init. Dan jangan tinggal ke dia tempat. Sampai aing robah di pemikiran. Kitu ceuk Bah Badrowi. Bari jeung panon beureum teh muralang kanu jadi anak nungan hiji-hijina. Nyaho gatu ari kitu mah bah. Usaha abdi anu jadi anak hayang ngelingan kanu jadi bapak. Ayeuna geus eueuh harapan. Hati abah geus bangkarak. Geus poek ngongkleng alabatan ti poekna puting tengah leuweung. Hati abah teh geus kacidap pisan. Teu asa alabatan ti batu. Tapi kade bah ulah kaduhung engkena. Cacap Nyimayang ngomong gitu. Syak harita dampalingin Bah Badrowi sak harita rek dijungjungkeun dipake ngababuk meja. Ayah dihareupeun. Hiung boro teh. Saharita meja teh baburantak awut-awutan. Cai dina bokong dompet bako paduda meni ngacleng jauh. Teu kudu ngaruksak meja bah. Lantaran eta teh meja anu batur, lain banda abah. Sok ari ambek mah kuring we atuh siksa sok bebeakan. Gitu ceuk Nyimayang. Nempo bapana ambek kitu teh atuh keus jiganuh nantang. Mariang, ganjak ini sia. Nyinggah ya, nyinggah. Kitu ceuk Bah Badrowi bari nangtung nahan amarah kanu jadi anak. Leungeunna ngacir nunjuk kaluar nitah indit kanu jadi anakna. Lantaran lamun terus aya didinya mustahil. Lamun ceuk Nyimayang bakal terus disiksa bebeakan ku manehna. Bah, kuring ayeuna rek init. Jigana urang teh moal bisa pamih deui. Pileulean bah. Hampura abdi lamun geus wani mere pepelin ka abah. Kana jadi kolot. Eta mah nya satadina bakatku nya we kuring mah. Ini can para pamirsa, ya carita urang tunda heula. Kumaha tulah jenganana insyaallah manedi baris maju ke nomor 80 bagian 83 di mangsan bakal datang. Hatur nuhun loh kumaha rupi paratosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.